Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih keneh nyaritakeun tentang diat lalakonna pohara pisan panjangna bari jeung geus teu kalaku lantaran nagarana geus eueuh nagara khalifah. Di zaman Kangjeng sahabat tabi'in masih eksis tepikeun ka atsba tabi'in. Beladinya mulai goyang deui lantaran Yahudi jeung Nasrani terus-terusan berjibaku. Mulai rada geser saeutik hampir terus ka dieuna eleh Islam bangkit deui setelah 500 tahun di zaman Raden Patah. Sadunia Islam eksis kembali, kabeh make aturan Islam termasuk di negeri tercinta Indonesia. Kerajaan-kerajaan zaman harita tunduk ka peraturan-peraturan para aulia-aulia Allah. Telilah hanya 100 tahun, 1 abad kurang leuwih. Terus Nasrani nyerang deui, budaya-budaya Nasrani Yahudi dikembangkeun deui di dunia. Terus kabelah dieuna Islam makin terpojok terus terpojok. Terakhir Khalifah Utsmaniyah Turki langsung gugur ti harita can aya muncul deui pemimpin Islam secara kafah. Terus saya debiga ayeuna komo ayeuna matuh pohara jasa pertahanan Nasrani pohara nyana berbagai sektor nyerangna ka urang. Geus puguh urusan politik, geus puguh perekonomian nyana menguasai. Sampai-sampai di dunia khususnya di Indonesia kurang tercengang barang beli teh malah hesean keneh cash tibatan kredit. Kitulah Yahudi nyerangna ka urang. Naon nu diharamkeun ku urang kunyana ditumbuh biak kembang biak. Urang haram awewe teu make jilbab paksa teu meunang aya jilbab. Kudu katingali aurat awewe teh ping-pingna teu meunang kadeuleu disingkab-singkabkeun. Teu meunang aya anu make papanjangan. Kitulah Yahudi jeung Nasrani. Terus makin kadieuna makanan dan lain sebagainya. Waduh, wah. Sampai diundang ke urang ka dieu di zaman Pak Harto supaya nyana memproduksi di urang jadi karyawana. Ngeunaheun rarasaan. Tapi di sisi lain persatu benda untuk gereja, persatu benda untuk pembangunan sarana agama Kristen. Nu mentak atuhnya nama maju teh ku urang lantaran nu ngabiayana urang. Itulah pengkondisianana.
Urang mah kuari encan aya anu nyiptakeun satu perusahaan per satu benda untuk Palestina misalnya. Padahal geus sabaraha puluh tahun Palestina perang. Tertutup mata hati Islam. Jeung deui memang dihalang-halangan ku orang Nasrani jeung orang Yahudi. Sampai ayeuna lah can aya usahawan secara internasional atau secara nasional menciptakan lapangan kerja naon baik yen es bonbon misalnya atau korek api misalnya per satu es bonbon atau per korek api nyokotlah 10 rupiah untuk Palestina dan lain-lain can pernah. Atau untuk pembangunan masjid di mana dibutuhkeun taro nyebrang ka dunia lain mah ka negara lain mah meureun eungap di urang we di Indonesia eueuh tadi urang. Atawa memang meureun hese nyiptakeun barang nu kitu mah eta bae atuh urang mah perbala-bala. Yen bala-bala perbala-bala atuh 10 perak yang pembangunan masjid. Eueuh tadu boga. Kirang kos gitu dikersakeun bae ku Gusti hancurlah budaya-budaya Islam. Kula lain sakali ngadenge dina maulidan hiji aya kiai anu ngaulahkeun nyusur sebab eta mah hanya sekedar kebersihan. Di zaman Nabi tidak ada menpul, gantilah cenah cak kiai ku menpul. Kadang ku ceuli sorangan eta kiaina nu sok biasa di istana mali bejakeun ngaranna hirup keneh kiaina tuh lamun memang diganti ku menpul meureunanan atuh urang unggal salat mawah sikat asal salat sikat jatuh kitu Kangjeng Nabi nyusur kayuna ge kayu arok. Belah dia deui lain saeutik ngadenge penceramah di Jawa Tengah hajut di Bandung termasuk di Jakarta bahwa baju tob mah budaya Arab bener emang maka di kita mah tidak usah pakai baju tob pakai batik pakai baju kemeja mantap nyana ngagorengkeun ka kiai anu khutbah Jumat make baju tob budaya tama teu bisaeun maca kitab kajian buku mah eta mah kiaina tadina sakola sanawiyah asti teh mah kos itu teh santren teu maca kitab teh kiai kos kitu. Aduh. Dari kiai kumaha mah ngaraji beuki leungit. Kuari terus-terusan di leungit. Seri Amerika. Terus kuari atuh HP eueuh nu teu baroga HP. Di jero kebutuhan diselap-selapkeun munkarat. Satu sisi orang butuh informasi, satu sisi orang butuh jang komunikasi, di sisi lain kemunkaratan luar biasa melalui HP. Baheula mah bobogohan teh hararese lantaran boro-boro naon ngirim surat bage make telegram hese luar kuari. Mantak ulah kaget lebaran nu leungit anak baheula mah leungit anak embe doang kuari mah anak lah leungitan lain anak pamajikanna leungit deui lebaran saminggu pamajikan leungit ai salakina mah leungit mah teu kudu dicaritakeun emang biasa salaki leungit mah biasa ieu bapak majikan leungit masyaallah. Terus makin ka dieu makin eueuh nuansa Islam ketika orang neuleuh di perkotaan mah komo tasabuh kuari antara muslim jeung kafir tasabuh
datang ke orang isih kafir apa Islam itu muslim apa kafir lantaran pakai sapake geus akur bae segala rupana eueuh ciri-ciri keislaman di kota mulai terus ke kampung ge kuari di handapeun tangkal awi diketos geus aya nu make anting gede lalaki anting make kongkorong tinggal sorana bae diganti titang gog jadi anjing teh budak atuh rantena gede leungeunna gede segala rupa gede di kongkorongan terus make anting eta geus budaya datang ka lembur-lembur dipermasalahkeun KTP bae geus ulah nyangkut-nyangkutkeun agama di Jakarta walaupun belum tentu tetapi isu geus luar biasa. Jakarta geus teu meunang aya suara azan Amerika deket kedutaanana memohon supaya tidak terdengar suara azan. Terus kebelah dieuna sekitar Jakarta tidak usah ada suara azan. Coba ande kumaha. Golok geura asah yang mencet mbek lamun Jakarta anu dianggap kota metropolitan anu dianggap kuat baheula mah ulah dikira Jakarta teh budaya Betawi anu sangat religi deuleu kali deres deuleu Cengkareng tarulah kali deres mah menang nyokoti Tangerang ieu Cengkarengna kemudian Srengseng terus kabelah itu Kebon Jeruk kabelah dituna terus eta teh lain lalagaan daerah-daerah santri Tanah Abang mah pan daerah Habib mah di dinya mah malah sumber pendidikan habaib di Tanah Abang wari geus terkikis coba budaya Islam teh geus kaserang terus kadanan urang endeup nempelkeun undang-undang ieu mah kisos atuh undang-undang salat, undang-undang zakat, undang-undang puasa atawa undang-undang jual beli wah jararau sebab boro-boro Indonesia nu tiba heula demokrasi cacak-cacak Irak kedek diajurkeun supaya demokrasi Suriah lantaran terkuat di dunia Sunnina diacak-acak supaya demokrasi Mesir supaya demokrasi Arab ulah aya kerajaan-kerajaan satungtung masih keneh aya kerajaan-kerajaan teu demokrasi maksudna terus bae diserang terakhir ke Iran Yaman Indonesia mah geus teu kudu diserang geus bertekuk lutut jasa kumaha inohong bae bikeun kabeh ka ditu jenting rakyatna miskin ge asal atas nama nagarana bae sugih kitu di Indonesia mah tah moal beres dagara mah lamun teu make aturan Al-Qur'anul Karim maka aturan manusia manu bener bisa disalahkeun nu salah bisa dibenerkeun timbullah kejahatan-kejahatan di urang geus puguh kuari urang mun ngadengi nu leungit sendal di masjid mah teu kudu dicaritakeun ambalayah tambah leungit HP padu kiceup doang leungit motor ditunjang di hareup Indomaret asup ka jero teh jadi acan balanja mah kaluar deui geus kebo bisaan teh budak maling kebo 4 sekaligus 12 sekaligus berarti kan mau mobil eta pohara geus laleungitan mobil dan lain sebagainya berarti rakyat teh geus jararahat nah naik deui kuari ka pamerintahanana nyana nyebutkeun jararahat ka rakyat padahal leuwih jahat namanya rakyat mah paling ge maling motor paling gede maling mobil aya pamarentah duit rakyat dileg-legan kunyana alabatan orai koros jahat jadi mah keur carita jahat kabehan
kejahatan tak iyalah demokrasi hasillah koski sementara pendidikan agama ngalengitkeun agama masal daek ujian urang betah los teruskeun teu betah silahkeun kumaha urang dikembalikeun ka urang anu nyicingan nagara di jero kebangsaan Indonesia negara urang nu bakal dilanjutkeun ku anak incu urang. Serangan terus makin ka dieu ayana di kota Tangerang Alam Sutra aya BSD. Terpisahlah ku ari rarasaan urang hirup urang jeung nyana. Baheula mah menyatu satu kabupaten terasa dulur kabeh nu aya di Tangerang, nu aya di Gondrong, nu aya di kitu naon Ciledug, nu aya di Balaraja Cikupa. Ketika aya perumahan aya sekat perasaan nyana-nyana urang-urang. Makin ka dieu makin terus dikembangkeun perumahan teh moal kebal deui terus ka pasar Kemis ka di Alam Sutra. Asal geus perumahan bae terasa terpisah. Terus kumaha nyana taneuh-taneuh nyana nu ngabangun-bangun nyana pamerintahan geus gebilu ka nyana lantaran terus bae dibere anaku nyana urang sakadar calangap ngajerit nyana disadiakeun sorga urang disadiakeun penjara ya tinggal kitu bae tah ye terus kudu budaya urang masa kieu masih alhamdulillah bisa ngadengekeun pangajian bisa ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an ke isuk pageto anak urang nu kuari umur 2-3 tahun meureun ketika nyana umur 30 tahun mah urang teh geus karolot atau geus maot nah ieu dek dikumahakeun sementara rarentul budaya-budaya asing budaya-budaya Kristen Yahudi dan lain sebagainya. Pendidikan Kristen digelam geus aya. Belah ditu mun neuleus seket-seketet kudu dicaritakeun nah wah pohar. Ngisi urang kabehan ka dieu. Pamarentahna geus lain pamerintahan jang rakyat, jang nu baroga duit. Jadi negara hukum teh jang urang nu teu boga duit hukum aya, jang nu boga duit hukum. Hukum nu urang ngadenge baheula nu korupsi eta kamarana ku ari jeuh dongengna cenah ka Singapura hajut hese nangkepna masyaallah duit urang nu triliunan dibawa ku nyana ka ditu babagi moal salah teuk ceuli datang ka teu babagi bae ge urang mah nu maling kotok beuh bibir bengo bibir irung datang ka eueuh irung maling kotok disiksa nyana nu triliunan uncang-uncang eueuh hukum teh urang lamun nyaritakeun kejahatan di negara mun dicaritakeun rakyat bakal mawa bambu runcing ieu berarti turunan Belanda teh pangheulana camat ieu camat anak buah Belanda ieu patih rungtugna pan urang perang jeung urang kos gitulah negara demokrasi teh kejujuran jeung keadilan nu diharapkeun ku urang eueuh ieu mah keur carita urang mamacaan kitab fikih terus urayan hadis Kangjeng Nabi nu hadis Kangjeng Nabi nguraykeun Al-Qur'anul Karim Al-Qur'an eta kalamullah kalam Allah nu boga langit bumi katut esina mentak urang mah bersyukur di jero negara demokrasi tetep urang iman ka Allah subhanahu wa ta'ala bari dipake ku urang ala kadar nu ku urang mampu mah sabodo negara-negara urang-urang hakikat teh begitu teu bantak sababaraha kiai guru-guru karunya amat aya jelema paeh keur ngajabat keur mah teu kaharti unggal guru Jawa Timur ngomong Jawa Tengah ngomong di urang di Banten mun aya jelema keur ngajabat paeh komo dulurna kesediheun kunaon emang nyana keur ngagugulung hukum Belanda
keur ngalaksanakeun ngagung-ngagung hukum Belanda. Duh, di akhirat tanggung jawabna kumaha. Ai kitu mah geus pensiun, geus eureun, rada deureus we, jara geus leupas. Heula teu kaharti kunaon sedihkeun amat guru. Aya nu maot bupati paeh sedihkeun keur ngajabat, polisi paeh sedih. Horeng keur ngajabat keur ngagugulung hukum-hukum buatan nafsu, buatan kafir, diagung-agung kunyana. Lain ngagungkeun hukum Allah Subhanahu wa taala. Urang bukan kuari keur ngagungkeun hukum Allah, ieu kuari urang mun paeh sorga. Atuh mudah-mudahan we. Ji teka rasa kurang, masya Allah karim. Iya urusan kisos bagas sejarah rawuh jasa walil kisos si hayatu ya ulil dia cek sara ayat 2 hiji diat mughaladzah, nomor kedua ayat diat mukhafafah. Sarwa urusan diat nama kitu-kitu kenengan beda ngaran, beda praktek. Bal mughaladzah miatun minal ibil 100 onta ngan carana bagi tilu wal mi'am musalasa salasuna ikotan wa salasuna jazaatan wa arba'una khalifatan. Ai mukhafafah ma mi'atun minal ibil sarwa ngan wal mi'am mukhamasa dibagi 5 isruna jazah wa isruna ikotan wa isruna bintu labun wa isruna ibnu labun wa isruna bintu makhad. Turun saya ti kadar kitu ontana jeung cara pembagianana. Kulantaran di urang mah teu kalaku atuh pohoan bae teh bab diat teh. Di aji mah ku di aji bae geus teu kaharti, keur ngaji ge teu kaharti. Keur ngaji ge teu kaharti ku sabab geus eueuh nu make. Padahal ketika seseorang menganiaya di dunia, ngabunuh misalnya, lantaran negara urang lain negara demokrasi, kabur misalnya, benang atawa adik paling dihukum. Sakitu doang teu selesai urusanana. Lain berarti teu selesai haji enggesan ke diselesaikan di Rabbul Jalil di mahsyar. Tuntut menuntut nu ieu dibunuh, nu ieu ngabunuh. Wah, teu anggeus keur di alam dunia. Otomatis haritakan dipanggil RT-na. RT, aya pembunuhan di lembur mana? Benar malaikat. Pernah diselesaikan? Entos dilaporkeun ku abdi ka lurah. Lurah mana? Panggil lurah. Kumaha lurah? Entos diselesaikan ku abdi, dilaporkeun ka kecamatan, ka polsek. Polsekna panggil ka polsekna. Betul. Abdi diserahkeun ka Kapolres. Kapolres saya kumaha ieu? Entos diselesaikan, dihukum manehanana teh atau naik banding terus ka ditu Kapolda. Itu dipanggil Kapolda, kostilah keputusan raja. Salah rajana Jokowi. Panggil Jokowi. Teu bisa jawab nyanangan hehehe. Cilak-cilak hehehe. Rante. Teu selesai. Di dunia teu selesai. Ya wacak Jokowi kan, ya saya kan, ya saya kan, ya saya akan. Kembali deui ka kabinet, nunyeun keputusan.